Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sampurasun sadayana para mancomania salam dunya waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda. Alhamdulillah wengi ieu urang patepang dangu deui riung mungpulung deui di acara dongeng ti channel Mancomania. Hatur nuhun anu parantos satya manco sadaya ngadangkun oge ngarojong salami ieu kana dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan atuh urang ngeureuyeuh we ieu mah paheyeuk-heyeuk leungeun sasarengan ngareah-reah nya. Seni Sunda utamina seni dongeng Sunda supados seni dongeng Sunda teh henteu dugi ka tilem, teu dugi ka ical. Tetap ayat, tetap rempeg, tetap nanjir, tetap waluya di negeri nyalira. Hatur nuhun pamirsa, urang kreuyeah deui nya lalakon Nyungsi Rajapati serial silat Jawara Gunung Salak Wiratama. Ayeuna nincak episode anu ka-8. Ieu dongeng rekaan Aki Dagar nyalira nya sanes rekaan nu sanes. Urang kreuyeah deui punten rada encal-encalannya kumargi kasibukan Aki di dunia nyata. Margi Aki ngadongeng sanes di hiji channel kadang-kadang jantena teu kasiwer pamirsa. Tapi sanaos kitu urang ngeureuyeuh teras ari sumanget mah teras aya kumargi urang sasarengan urang ngamumule seni dongeng Sunda nya. Sadacan akin raskeun hanca mangga pamirsa di subscribe heula di toel tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng Aki. Urang ngamparkeun deui samakna parasa makabuyutanana sor bajigurna oge aya rarawuana mangga. Kaparayun sadayana. Prung Nah Kang tega ninggalkeun para wanoja anu ditawan itu. Urang kudu nyelametkeun maranehna Kang, ceuk Ayuning ka Wiratama. Nya tuh, urang salametkeun heula para tawanan. Sanggeus eta urang tinggalkeun ieu tempat nyai. Walon wira akhir namanya tujuan. 11 urang rampok datang ngepung ka Ayuning jeung Wira harita langsung ngawatak tanaga inti saepi. Awakna langsung ngakebur mancarkeun sinar poda semu perak dibarengan ku kaluarna halimun ipis. Hawa tiis langsung sumebar minuhan eta patempatan. 12 rampok ngepung ka Sanjaya jeung Ayuning. Sanjaya gancang ngawangun jurus hihid ngageber sate, dua leungeunna dikebut-kebutkeun ka rampok-rampok anu ngarepungna. Gelebug, seor, hus. Gelombang angin anu kacida ti isna teh ngadius nyamber ka arah para rampok. Obat! Dua urang ngajungkel rubuh awakna ngadeg-deg kawas kabulusan beungeutna pias kawas mayit kentel dina baham jeung irungna ngucur getih kentel. Opat rampok sejena oge ting solontod bari awakna ngedeg-deg. Tahan maranehna akang rek ngabebaskeun heula para tawanan. Ceuk Wira ngaharewas ka Ayuning. Ayuning ungeuk tandaning surti. Sanjaya ngagenjotkeun sukuna corelat, awakna ngacorelat tuluy ngablesat nyuruwuk tarik ka arah 3 urang rampok anu harita keur ngajagaan para wanoja tawanan. Dua rampok ngahadang ku bedaugna hiuk-hiuk manehna ngadekeun bedaugna ka awak Wira anu keur nyuruwuk. Hiuk-hiuk doeng, dua bedaug teh teu bisa natuan kana awakna Wira. Lain ku sabab Wira teh weduk ku pakarang.
tapi ku sabab tanaga sakti samagah bulan anu aya di jero awakna Wira kaluar serta nahan naon bae oge anu sakirana bakal ngabahayakeun kana awak anu keur diancikanana. Dua rampok mental ka tukang bedogna macang leupas tina panyakelna. Sedengkeun pereup Wira terus ngahanca kana dadana rampok anu hijina anu harita kasiman nempo Wira teu bisa dikadek ku batur-baturna. Hiu pledag. Bangkieng, bro. Si rampok langsung namru tuluy ka piuhan. Wira gancang ngabebaskeun para tawanan anu leungeunna ditaralian. Keur kitu dua rampok teh ngabongohan ti satukangan Wira ngagunakeun balatina. Tapi hiji bayangan ngagajleng turun ti luhur tangkal kawas alap-alap nyamber mangsana. Dua sukuna mata sekaligus hiu-hiu duduk. Dua rampok ngacungkel rubuh teu hudang deui. Wira gancang malih ka jalma nu bieuna rajang rampok. "Kuntara, anjeun salamet geuning?" cek Wira. "Nya, salamet saderek Wira," walon Kuntara. Keur kitu kadenge sorang ngaguruh ngadeukeutan ka eta patempatan. Sorang ngaguruh eta teh sorana lumpatna puluhan kuda. Wayahna Kuntara gancang salametkeun para tawanan, bawa kabeh ka tempat anu aman. Sigana para rampok teh mere beja ka batur-baturna anu aya di markasna. Maranehna datang menilobaan sigana mah. Cek Wira ka Kuntara. Terus saderek Wira kumaha tuh?" Kuntara katempo hariwang. "Ulah mikiran ting kuring rek mantuan heula Ayuning," walon Wira. Ayo nyai kabehan, ayo tuturkeun ka kuring. Tuturkeun kuring hayu," cek Kuntara ngajak ka para tawanan indit. Teu kudu diajak dua kali para tawanan teh langsung lalumpatan diapingkeun ku Kuntara. Dua rampok datang rek ngudag ka Kuntara jeung para tawanan, tapi Wira gancang ngeblesat mapag dua orang rampok eta. Hiu-hiu, si rampok malik narajang ka Wira. Dua bedog nyamber kana beuheung jeung dada Wiratama. Wira gancang ngalempaikeun awakna ka tukang dina gerakan sisi ragrag tina galar. Hiu-hiu, plos, dua bedog ukur ngahanca angin. Di handap suku kenca Wira metang ngaheumbat ngagunakeun gerakan ngajul nangka asak nyatrok pisan kana gadona salah seorang rampok. Hiu cedak, ayo dayak dak, bro. Si rampok ngadayak dak duluy namru getih ngucur tina bahamna. Sigana bae letahna kagegel sorangan sewaktu gadona ti catrok ku suku Jawara Gunung Salak. Sewuk bedog batur narek ngadek tak-tak kenca Wiratama. Orok kaya Wira rikat ngalabuhkeun awakna kana taneuh tuluy ngagerentel ka sisi. Sukuna bari meta dina gerakan ngadonan rarawuan. Hiu bret kolea blak, si rampok labuh nang gerak bengkang. Sewaktu rek cengkat sirahna dijejak ku sukul katuhuna Wiratama. Hiu jedak, aduh blug, si rampok deh teu sik deui ngajeh-jer ka pidara. Nempo rombongan tawanan nu diiringkeun ku Kuntara geus teu katempo, Wira gancang ngablesat muru ka arah Ayuning anu masih dikoroyok harita ku 5 rampok. Tapi karake Wira aya di sisieun Ayuning, puluhan kuda geus kaburu datang ka eta tempat. Jalma-jalma nu mibanda beungeut garalak gararanas baru diamprotan datang sada langsung ngepung ka arah Wira jeung Ayuning. Maranehna teh rombongan rampok batur-baturna rampok anu harita keur ngepung Wira jeung Ayuning. Salah saurang rampok laporan meureun mah ka markasna mere nyaho para katuana lamun aya jalma anu mawa kabur tawanan. 10 urang ketempo marawa Jamparing jeung Gondewa salian ti bedog anu ngagaplek dina cangkengna. Nu sajena aya nu rimil dina cangkengna nyarela peso hiber.
Aya oge nu mawa tumbak kolewang bandring bedaug jeung pedang. Aya oge anu nyelapkeun trisula dina cangkeng. Untungna bae Kuntara jeung para tawanan teh geus init jauh, jadi Wira teu pati salempang. Manehna kari mikiran kumaha carana nyelametkeun Ayuning. Bisa bae manehna ngamuk ngalawan rampok anu sakitu lobana, tapi kumaha Ayuning? Nah, si Wanoja bakal sanggup sarta kuat terus-terusan tarung bari jeung dihurup ku loba jalma. Para rampok anu ayeuna mah jumlahna leuwih ti 50 urang tarurun tina kudana tuluy ningker ka Sanjaya jeung Ayuning. Nyai, dengikeun omongan Akang. Ulah ngabantah. Akang teh bakal norobos kepungan di belah kenca. Sawaktu maranehna nyinggrai, Nyai gancang lumpatnya tinggalkeun ieu tempat. Ceuk Wira ngaharewos ka Ayuning. Nya Kang, walon Ayuning ngelehan sabenerna mah hatena ge geus rada seber ningali jumlah rampok anu kalah beuki ngalobaan. Sedengkeun tenagana geus karasa rada leuseuh sabab terus-terusan dipake tarung ngalawan para rampok. Wira harita ngaluarkeun tanaga inti saepina. Sapinuh tanagana tina kulitna mancarkeun cahaya bodas anu ngempur hulung semu perak dibarengan ku halimun ipis anu sumebar nyebarkeun hawa anu kacida tiisna. Blesat, Wira teh ngablesat ka arah belah kenca. Dua leungeunna langsung digentakeun ka hareup hiuk wut wut. Duar, bleduh. Bumi inggeng taneuh sarta jukut jeung rurungkunan mawur mancawura. Rampok anu teh sempat nyingkah racleng tuluy ting gedebut tiwas dina kayan awakna ngabeku. Kepungan para rampok jadi paburisat, kayan jadi pahibut paburantak. Atau Wira gancang ngenyang leungeunna Ayuning blesat saduana ngablesat keluar ti kepungan para rampok. Wira ngahaja lumpat pandeuri. Tapi na Wira langsung ngeureunkeun lumpatna tuluy malika tukang ngajaga bisi bae para rampok teh narajang di satukangeun. Darajang ku Jamparing. Salah saurang kapala rampok anu pangawakanana jangkung begang beungeutna pias kawas mayit ngagero mere parentah. Jawara Gunung Salak, ceuk kapala rampok anu sejenna nu awakna jangkung badag beungeutna balaku bulu. Sawakna nempo awakna Wiratama teh dilimpudan ku halimun bodas nu nyebarkeun hawa tiis. Jawara Gunung Salak, si jangkung begang ngulang ucapan baturna bari katempo reuas campur heran. 10 rampok anu mawa panah teh gancang mentang gondewana Jamparing langsung dipasang ter sier. Gap deui kana Jamparing dipentang deui ter sier wut puluhan Jamparing hiber tarik ngahujanan ke arah Jawara Gunung Salak. Wira anu tatadi geus sayaga jeung taki-taki gancang muterkeun dua leungeunna tuluy dikebut-kebutkeun ka arah puluhan Jamparing ngalepas jurus ngagebah laleur ngarubung pinang ngagunakeun satengah tanaga jerona. Gelebug seor wus galombang angin ting darius tarik naker cijukutan jeung dangdaunan rabeng milu kasapu ku angin. Puluhan Jamparing mental paburisat paburantak tepuguh arah malah masawareh malikan raja ngahujanan ke arah para rampok sorangan. Wut cep. 8 orang rampok ngajerit tarik tuluy ting jerungkel tiwas sabab awakna katiir ku Jamparing baturna keneh. Edan euy helmu setan eta masigana, ceuk salah saurang rampok bari gancang manehna mundur ka tukang pikeun nyelametkeun dirina. Ulah gentar, peso hiber, maju, darajang jajak kayu ulis eta.
Cek si beungeut mayit mere parentah deui ka anak buahna. Jeleng. Belasan rampog ting garara jeleng maju ka hareup dina leungeun maranehna katempo geus nyareklan peso hiber anu siap pikeun dibaledogkeun. Yot, salah saurang ngagero tarik mere isarah ka batur-baturna. Leungeunna dikabutkeun maledogeun peso dina leungeunna nu sejena gancang narurutan. Sing siet put. Puluhan peso hiber anu panjangna sajengkal teh ting balalesat narajang ngahujanan ka Wiratama. Wira gancang mundur 2 lengkah nyokot awahan bari narik napas. 2 leungeunna ditarik kana cangkeng saterusna bari ngagero tarik. 2 dampal leungeunna digentakeun ka arah puluhan peso hiber anu harita rabeng ngancam ka dirina. Wut seor gelebug. Genep peso mental dina kayan parotong jadi 2, tapi nu sejena terus ting balalesat ngarah kana dirina. Wut trak. 10 peso bingkeng tuluy maruragan kana taneuh. Sawaktu ngahanca kana badana Wiratama sabab tanaga samagah bulan kaluar namengan awakna Wira. 4 peso sejena nu ngarah kana beungeut ditewak ku 2 leungeunna Wira. Hiu kep. Tuluy dibaledogeun ka arah para rampok dina gerakanan leuwih cepet. Blower, siet. Jep. 4 rampok harita ngajunggal rubuh tuluy teu hudang deui. Sabab masing-masing beheungna teh katembus ku peso hiberna sorangan. Eta kajadian teh tambah nyieun saber gentar pikeun komplotan rampok. Para rampok anu ngarasa gimir gancang malunur. Nempo anak buahna malunur 4 kepala rampok bebarengan ting gara jeleng maju serta langsung nyabut pakarangna sewang-sewangan. 4 kepala rampok ningker ka Wira ti 4 jurusan. Anjeun oki jumago Jawara Gunung Salak wani-wani sia milu campur ka urusan kami. Cek salah seorang kepala rampok bari nyabut Trisula Kembar dina cangkengna. Di mana ya kejahatan kuring boga kewajiban pikeun ngabasmina walon Wira teu ngludeng daya kasieun. Sombong anjeun hiya. Si kepala rampok langsung maju bari nojoskeun Trisula ngarah kana ti korona Wiratama. Baturna anu nyeklan pedang anu seseukeutna reregean ka Wasragaji ngagajleng milu maju. Bari ngahembatkeun pedangna ngarah kana dadana Jawara Bajigur Sakti. Samemeh pedang Ragaji jeung Trisula noel kana kulitna Wira. Wira gancang mundur salengkah. Hiu plos 2 panarajang poos. Wira gancang ngaranggem bajuna 2 kepala rampok. Maksudna mah rek ditarik tuluy dipapag ku tuurna. Tapi Wira gancang ngalepaskeun ceklanana sabab hiji pedang ngolebat ti gigi rek ngadek kana leungeunna. Wira harita gancang ngagajleng mundur tuluy dampal leungeunna digentakeun ka hareup. Jurus hihid ngageber sate digunakeun deui. 2 gelombang angin tarik anu hawana tiis kacida ngadius tarik ka arah para kepala rampok. Wut gelebug seor. Tapi para kepala rampok deh boga gerakan anu rikat. Maranehna gentak ting garajleng nyingkahan gempuran Wira. Duar beledung dorok kubrak. Taneuh mawur mancawura ka kabul mulak. Tenggelan jarak jauh Wira tengah hanca taneuh jeung tangkal kai. Tangkal kai badag ting dorok. Tuluy peungas rubuh meh bae ninggang kana 2 urang kepala rampok anu harita ngagajleng ka belah kenca. Untung bae saduana gentak ngagajleng deui nyalametkeun dirina sewang-sewangan. Sanjaya ngagunakeun kasempatan eta pikeun ngablesat lumpat tinggalkeun eta petempatan ngagunakeun ilmu lumpatna. Udag brik.
cek salah seorang kepala rampok. Tuluy manehna miheulan ngagajleng kana tonggong kudana. Disusul ku 3 urang kepala rampok sajena, opatanana gancang ngabedel kudana, ngalumpatkeun kudana ngudag ke arah Sanjaya. Sakabeh anak buahna we gancang tinggarajleng kana kudana sewang-sewangan tuluy gancang ngalumpetkeun kudana nuturkeun disatukangeun para katuana. Wira teh ngahaja lompatna nuju ke arah anu patukang tonggong jeung arah anu diambah ku Ayuning jeung Kuntara. Nu dipalar sangkan Ayuning jeung Kuntara henteu diberi ku komplotan para rampok. Wanci harita geus mimiti harieum beungeut panon poe geus surup dina tonggong gunung. Ieu teh nyieun Wira babari pisan pikeun babalicetan nyingkahan udagana para rampok. Dina kayan kitu hiji bayangan beureum ngeblesat ngudag ka Wira tuluy ngajuralit salto kalayang jeleg ngahadang Wira di hareupeun manehna. Si horeng nu ngahadang Wira teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko. Sedengkeun leungeun katuhna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup ulah lulumpatan teuing geus jauh nu ngabrikna ge ieu kasep. Geus tinggalin jauh di tukang. Mending geureuh heula atuh nya. Dinu buni urang huapan ku ibi di huapan awug kersa. Dede keun wae gratis ibi malah masihan awug tah ieu. Amis raos kareueut matak dedeyeun awug ibi mah tos kakoncara. Tah ieu kukurau alias sudap jagong sok matak wareg rayu urang reureuh heula. Wah, pemirsa. Aduh, kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula we dongengna dugi ka dieu heula nya pemirsa lalampahanna Wiratama si jago atau si jawara Gunung Salak alias jawara Bajigur Sakti. Cagah urang teu heula dihaneulem sieum geus sampureun urang tunda dihanjuang siang geus nalaeun urang sampur deung ke bagian salajengna. Sakitu heula panginten nu kapiatur pamirsa sarta can Aki Amit Mungkur Aki bade maosan heula bade ieu nu komen ieu naon teh namina ngabsen heula sakedap aya saha wae atunya anu tos hadir. Aya Kang Ahmad di Rengas Bandung atur nuhun, Kang Rasim Haji moge nya atur nuhun jempol sareng ecengna, Kang Ode Mulyono di Cimahi Kaparayun sadayana saurna, Kang Ade Sukarna oge atur nuhun nya di Ciadas Bandung, Kang Nanang di Tasik Malaya hadir. Bagus Setiawan biasa we cenah kaleresan nuju ku kurubukan aya nu nagih di Asian biasa bi ngeclok heula cenah ka Bisarwiti awugna. Kang Asep Suherman di Bekasi atur nuhun hadirna amin atur nuhun pidoana manah oge nya di Sumedang. Oge Kang Asep Rohmana Mancotra atur nuhun Kang Dopik Abadi ti Kircona, Kang Abrol ti Kragilan Bantena oge Kang Hen tu ubarnya Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur atur nuhun amin pidoana. Kang Wawan Setiawan manco nuhun ki sami-sami mugi aki sakulargi sehat walafiat aya dina kabarokahan amin. Arlan Riung Bandung alhamdulillah tiasa manco diatur nuhun. Kang Dede Sulaiman oge nya waalaikumsalam wilujeng mungi sapan hadir kanggo rentetan sapan Ciparai Majalaya manco mohon ti Majalaya teh nya. Ras teteh tami maliha oge nya di palihan Ciamis Intan Ramadhani di palihan Garut Telina Imut di Bandung Kang Usmantri ti Garutna nu bari ngobdud jaurna yeuh Kang Setia Budi Malmingan atur nuhun. Kang Prabu Arjuna atur nuhun hadirna di Banjarnya. Bu Dokter Yudilina Belia oge ti palihan Tasikmalaya teh Suliani nya palihan Cianjur manco deui ki mugi sehat ras amin atur nuhun pidoana. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nya anu tiasa kapihatur akina panginten Amit Mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Permios cagah hanca. Thank you.